Ayeuna urang sami-sami sakseni saparantos urang mirengeh pintonan ti teater dongkrak nu sakitu istimewa ngeunaan mandi minyak sareng serpak wajah. Ayeuna sok sanon perangkuan sababaraha kali kantos dipintonkeun di nya rumah tapi nya rumah perangkuan kalau ieu di dalam teater Tangtu Tiung Universitas Sutradarana Kang Jaro Exyus. Ayeuna aya hal-hal baru. Insyaallah hangat sekali ku sadaya. Ya Kang Yos. Ida Moktani Buwa. Naskah Hadi AKM. Teater Tangtu Tilu Universitas Galuh Ciamis. Sutradara Jaro Exyus. Ida Moktani Buwa. Selamat menyaksikan. Bonceng ku abah bakal. Kacaritakeun Sang Prabu Maharaja jeung garek nikahkeun putrina. Nyaeta Sang Reta Citra Resmi atawa Diah Pitaloka jeung Prabu Majapahit Nugaran Sri Raja Sadagara. Itu asal mula jujutan caritana.
Dayuh Negeri Sunda tahun 1278 Saka. Kadaton Agung Surawisesa ngenengung agreng di tiung langit kawali. Adeg-adeg sarwaning kai kalong panggung tihang satanggung. Suhunan culang ngapak entep injuk diseseket cula badak. Kadangung alun-alun sang hyang waya datar. Wanon kue ngepur ngahuru embun-embunan. Manceran kinan congo umbul-umbul opat warna. Aya nu datang rumingkang antare muru kadaton si pawinduhuri. Juru lukis utusan ratu di Majapahit. Kumaha cek pamandu dia Rayi Mangkubumi. Parang ayat yang sedan iskala Raka Prabu. Kurang mahdar mga lalakon. Kanas gitu pameta tibre Majapahit. Saya salah na mun dicumponan. Ngantang tubay. Kudulan tip tarapi. Ulah waka kaling lapu pilaban. Majapahit teh keur nganju Rayi. Loba ratu-ratu nu taluk di Nusantara. Unggal tahun sarebaka dayeuh Trowulan. Tapi negeri Sunda mah kasih pitungan Raka Prabu. Bener gitu pisan Rayi. Ngan mun anak king kaselir jadi prameswari. Negeri Sunda baris Tanjung Komaraan.
pangimetan sakabeh gambar. Ditetep ku panon lahir. Diimpleng ku panon batin. Putri Citra resmi ti Nagri Sunda anu kapilih ku kaula. Tangtukeun Wanci nu Mustari. Pikeun kaula jatuh kami. Mohon sinuhun Prabu. Raratan katatar wetan, nalengkah-lengkah kabubat, sunduk ka lain rek taluk, tatang lain rek tumerah. Sejang nyungsi jang diri, sejang muji kupang aja. Lampah di ala kuraja nungawasa katar wetan sejana idama-dama diukung papayung agung untunduk nunggu saisuk tanjakan angkat kabubat maris di babak jampana, maris di arak pesta. Sinuhun Prabu, kurang Sunda geus tunduk. Ges junduk paman, ges junduk. Bajak temenan diri kula. Putri nu dianti-anti geus nampe Nabi Wirmata. Duat paman, kula kudu buru-buru nepungan. Ulah sinuhun Prabu. Nah, Sinuhun Prabu kudu sadar kana tangtuan. maksud paman Tepantes, Maharaja nu ngawasan Nusantara kudu nyamperkeun semah. Pomo ieu semah ti Nagri Sunda nu baris jadi patalukan Majapahit nu pamungkas. tapi
Apan putri Sunda teh pit prameswarian kaula paman. Ulah gagabah sinuhun Prabu. Paman moal ngajujut panca kaki Ratu Majapahit jeung Ratu Sunda. Sinuhun kudu inget pikeun nancepkeun panji-panji kejayaan Majapahit di Nusantara. Lain perkara anu enteng-enteng. Kula nyaho paman. Kula nyaho. Nanjeurna Majapahit teh lantaran jasa paman. Tapi paman, poma kulah mamawa ieu perkara dina mangsa kula rek pari jeung kabunga. Mun kitu mah paman rek megatkeun kabagjaan diri kula. Kepisan-pisan sinuhun Prabu. Keur diri paman nya ieu bangbalu anu moal pialuseun mun disidem ku sorangan. Paman kungsi ngedakeun sumpah kapan yen paman rek reureuh sabada naklukeun turun. Seram, Tanjung Pura, Aru, Bahan, Dompo, Bali, Palembang tumasik jeung Sunda. Tapi apa negeri Sunda mah dulur urang. Demi Majapahit Raya, demi sinuhun Prabu Sri Raja Sanagara nu agung, paman moal incah tina sumpah amukti papa. Sunda jadi hitungan nu pamungkas nu kudu takluk ka Majapahit Raya. Paman, panjenengan geus teu ngajenan kadang. Mun teu ngajenan, keur naon paman tuluy-tuluyan ngaulah ka Majapahit? Keur naon paman nepi ka ngajungjung tilu ratu? Mun sinuhun Prabu geus teu bisa ngaragap angen paman, batan kasupataku sumpah sorangan, paman mending milih mundur ti Majapahit. Paman, Kada ting Majapahit nyirorotna ka pangajen ratu-ratu Sanusantara. Mun sinuhun Prabu sumujud ka ratu ti negeri Sunda. tapi apan arinya nage apaleun mun Prabu Maharaja Linggabuana teh pimitohan kula. Lebah dia sinuhun Prabu gagabahna teh. Naon sababna bet milih putri ti negeri Sunda? Jadi kahayang paman kumaha? Di Majapahit sinuhun Prabu teu kudu mapagsemah ti negeri Sunda ka alun-alun bubat. Naha Itih wanci nu mustari nya ayeuna mangsana urang naklukkeun negeri Sunda. Putri Cita Resmi kudu jadi upeti. paman. Eueuh teh wanci nu mustari. Negeri Sunda kudu takluk ayeuna. Oe harita. Salahsapahing tahun 1278 Saka. Jaya
langsung dilaungkan Pre Majapahit. Pre Majapahit geus masrahkeun ka kaula ngeunaan babadamian jeung panjenengan nu jadi utusan. Asa teka hartu. Pandek dipasinikkeun Prabu Hayam Wuruk anu rek mapagkeun. Kari-kari ayeuna bener bisa ditepungan. Ulah geus badami jeung Sri Maharaja. Ulah geus badami jeung Pangagung Majapahit. Kabeh sapamadegan. Yen poe ieu wadia balad Majapahit kudu sasayagaan. Si aya mau ngamuk gajah mata. Ya, halus. Artinya, ina tunduk waktuna jatuh kerami. Keayaan bakal aman, ngan lamun. Poe ayeuna aya dua acara. Acara anu pokok pisan mah nyaeta Seba Upeti Ratu-Ratu Sanusantara ka Pre Majapahit. Jadi upacara itu kerami. Ampura samemehna kaula teu ngabejan heula. Perlu panjenengan nyaho. Yen datangna Ratu-Ratu Sanusantara ka dayeuh Trowulan, lain rek nyakseni upacara jatuh krami. Tapi rek Seba tanda takluk ka Majapahit Raya. Tapi, Negeri Sunda mah lain rek taluk mah pati. Memang nepi kadanget ieu Negeri Sunda ku kaula diiwakeun sabab kaula masih keneh ngajenan tali babarayaan Negeri Sunda jeung Majapahit. Jadi sayang dia negeri Sunda kayak kudu tahu ka Majapahit. Kudu henteu, kudu henteu. Maksud dia, Putri Citra Resmi geus dicindekeun. Tetulus Sigen Prameswari Garwa Padmi. Putri Citra Resmi kudu dipasrahkeun ka pihak Negeri Majapahit minangka upeti ti Negeri Sunda. Kumaha pati? Kayo putusan ti Pre Majapahit atau putusan dia sorangan? Namun Prabu Liga Buana teu satujunya kena naon. Tapi lamun urang Sunda hayang waluya, mangka kudu gawat baralik deui. Gajah Mada, bejakan ratu dia. Sunda mah gilir, lecan ayat dina lak-lakan buaya. Mi sumpah amuk di palapa. Sunda kudu ditompas. Sunda kudu takluk ka Majapahit. Dagoan di alun-alun bubat. Dagoan panarajang wadia balad Majapahit. Andar banget ayo. Kasurok ku balarea. Raja Negeri Sunda tanda. Iblis-iblis ting puringit. Setan-setan ting puringkan. Ngapadega Maharaja. Kiring kajung kiring pasir. Tangtung saluhur galunggu. Sapuringkak pululandak. Urat-urat sang kuriang. Diaping para prajurit, dijaga para satria. Lalaki, aing lalaki, tukang boyong ketik jurit, tukang makan bayah perang. Keradatan Raja Cindra, keradatan
Maju, Gajah Mada! Ah!
Mangkuring kudu kilung ka Raja Majapahit. Dede Mangkuring kudu kawin kaya buruk. Demi harga diri, demi tanah Sunda. Patra! Patra! Kenapa Pak kecelakaan ketika kami?